Karek mangkat ke. Nya tinggal terakhir wae. Juga berat kan Epan? Sotik deui da tapi pop pinu tadi. Lah satik depan juga hampang. Udah hampang atuh satik deui mah. Oh juga. Oh, paniloba kene satik di naon. Di luhur di handap loba kene. Cing lamun satik dia geus menang duit sabaraha? Ya sekitar 200-an. Dan 200. Nah, Itu 200 berarti karek leuwih. bangsa Pan biasana ge mawa saeutik. 40 paket meureun geus payuna meureunnya. Nah, leuwih atuh. 200-an 200. Atuh da tinggal 100 ayeuna kan intina mah tinu 500 sahiji. Ayeuna mun rata-rata 5.000-an eta ge 40, ha modal 2.000 mah pan berarti meureun sabaraha 80-eun. Leuwih lah 200 mah. Perkiraan Leuwih. unggul, heeh. Oh, Perkiraan perkiraan. unggul. Eta. Sok atuh diuk heula. Ngaso. Lumayan ini murah. Rek ngopi. Ah, anyar kana tos ngopi we. Oh, ada cai nage eueuh aya ge cai tiis atuh. Sing hayang ngopi ge, hayang tawar gatra unggul aing mah da. Gitu ieu lah. Da eueuh caina. Teu kaget. Aya penting tareangan ka Cijolang. Heeh. Menang lauk. Ah, menang lembut di parabkeun mereka ada manuk dudut. Tingeling. Ai ini di parab naon ai manuk dudut di parab ai ini Atuh, teu melarkeun. Hah? Teu senengan. Teu senengan. Lauk sagede-gede tampelo mah teu senengan ieu. Mun rada sakieu kakara. Aya ngeunakeun lauk leutik atuh. Urang sote anu hobi. Lauk jeler sok menang ke jeler. Wah, ini bicara tedekeun asup biasana tempat di dieu teh lumayan jeler teh. Euna marak lauk jeler hayang deh geunah meureun. Heeh, pan eueuh ini mah. Ya kumaha caritana dagang teh rek kumaha beakna tuh. Ayo wae umplak-emploknya. Ai non mah da udah lompat. Dagang mah kudu slow atuh. Penting Heuh. menang duit. Ari kanjannya no ari urusan rezeki mah geus anu Geus ngatur. biasa maksudna teh geus boga langgan mah geus nyaho jam sakieu-sakieun can datang teh kitu. Oh ya kieu mah di Bangun Sari emang can datang ya kieu mah Bangun Sari mah. Henteu pan Jam 3 tah. nya sok balanjana jam 2-an, matak slow tos bedug mah ah. Oh Tenang atuh. we. Ieu lamun beak kabeh. Kira-kira ki kabagian sabaraha tah? Lamun Ya beak paling kabeh detik 150 lah. 150. Hmm. Bedul. Lamun Hebat, kabeh euy. barang. 150.000. 150 ayeuna mikir rencana nu hutang